Ari sajodo teh naon? Aisa teh tunggal, ari jodoh teh papasangan. Lamun tunggal jeung papasangan dua jadi hiji, dua tapi manunggal, dua jadi hiji. Tanu dua kamari pemilu teh geus eueuh tinggal hiji. Saha nu hiji? Nu meunang. Gitu. Manunggal dua jadi hiji. Naon dua jadi hiji? Digeroan deui eta orok. Naon? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad. Dua naon? Dua ucapan tapi tunggal naon? Panu geus di langitna diturunkeun ka bumi, tapi diturunkeun ka bumi teu pisah jeung langitna, tetep manunggal. Mantake aya salahna. Naon salahna nu sering dicaritakeun di urang masuk dipisah-pisah. Urusan politik mah urusan dunya, urusan masjid urusan akhirat. Teu kitu. Urusan politik urusan dunya jeung urusan akhirat. Pan kabeh manusia tekad ucap jeung laku lampah jeung paripolahna dipentak pertanggungjawabanana ku Allah. Berarti urusan milih urusan akhirat. Naon sababna? Tiap pilihan dipertanggungjawabkan. Ayo, lamun isukan haji anda lancar linci luncat mulang udar tina tali gadang, teu nungtun naon nu dipiharep ku masyarakatna. Nu dosa lain haji anda hungkul, masyarakatna ge dosa. Naon dosana? Milihna sia mangadaguan amplop heula kamari tah eta.